can datang ke wae buset aing mah. Babat mending geus rek beak dua gagaleng. Ampun aing mah. Bongbong jeung dulur meuni pegaan. Gawe teh sorangan we. Digalakan puguh alo eta teh. Ah, bos ge ka di acan di bos narieun. Itu angot si kami mah kieu. Ngomong jeung aman sorangan. Buat tiga teh sakarep-karep. Geus aya bos mah diomelan ya teh. Alau, wah Haji anteng sorangan. Anteng-anteng kumaha sih Nil, wae ki meni karak bijil. Oh, Ke bos datang manten diomelan. heeh. Heeh, ayo bantuan dia teh bisa datang manten. Hayo Meni atuh bongbong ulah. ka dulur ih. Sing karunya tuh Nil ka aing teh Nil. Bongbong jeung dulur. Heeh. Heeh, ayo itu tah. Bawaan itu. Kene pacola teu heula di dinya. Ka mana, Wak? Eta teh jukut teh bawaan. Si bos mesti ka dieu manten. Alau Wak Haji mah ah. Nah, Si Kanil mah duda. Saya diajak usahana. Atuh teu ayeuna usaha sih sukan mamang hidaang. Kumaha tuh? alau ah. Wah Haji mah ayeuna mah meni lindeuk laleur ayeuna mah wah Haji teh meni lembut ieu nage salembut ieu kain sutra ayeuna mah. Alau ah. Alau ah wah Haji batuk Nil aduh ampun ting aing lamun cek jelema mah gering atuh Nil. gering. Ai ku butuh tuh da atuh urang ayeuna teu digawe di si bos ke madahan sukan. Aduh maksakeun yang ini. Ah enak mah wah Haji teh. Wah Haji mah geus kolot da. Juga Nil aduh. Batuk nage da geus ti luhur ti handap geuning. Ya pan kitu da emang rek sekolot mah sok ada ngalarempos. Alau ah geuning aya nu rada bau-bau Haji. Saeutik meureun jeung bukurna Nil keuna atuh Nil mun ulah diomong Nil. Alau ah. Ayo Haji sekolot teh emang na lobeh meureun. Geus itu bantuan jukut itu kada aing cebok heula atuh ai bau mah. Alau ah atuh kayu ti tebok ah. Ayo geus sekolot teh kitu Haji mah. Batukna ti luhur ti handap ah. Aing ah. Ampun aing tibang aing batuk rada kacapirit ge meuni loba ngomong kan Nil aing cebok heula atuh. Tak berarti 20 meter persegi. Tadi dinya patokna tadi patok. Kita bosnya hon deui cirina di mana nananyakeun. Nah, Urang mah nu omelan nama. 20 meter persegi emang cumin. Heeh. Lewat. Kelep makan. Dua tuh lepaskeun meter mun digogotong gitu meteran ah. Nah, Enggeus lepaskeun enggeus kadinya mah. Meteran digogotong. Yang berat. ye, kadinya batur orang nyakelna, perlu kepercayaan. Orang kepercayaan nah. Aing Dikanyawan percayaan bosna. Enggak saropotun itu tuh. Aing kudu taluk aing mah. persegi. Nya persegi kadinya geus bulungan heula kayak gampang aya bos. Baik meureun. Ngomong-ngomong ge kumaha Kim? Pugu urang teh laleureuh sih teh Mang Rumin. Lalu kumaha? Ieu nanda geus boga beas-beas acan ieu duh. Kudu deula tuh Nekas bonola sugan ka bos besar. kudu deula kasbon. Udah begitu boga udah acan. Emang sah bos besar gitu. Nyaho nya teh ieu can nyaho. Asli mah pura-pura berenang. Bos pusatna langsung cenah. Anu Ieu geus boga melihatana beas-beas ieu. acan heueuh. Aya tuh. Bingung urang ieu. Kasbono lah banyak 20 juta manya. Tong 20, dia 30. Aing 20, 50 mentana. Oh nya teh ieu urang. Oke komisiman beda deui urusanana. Urang nya bae double. Orang langsung samperin ka kantor ah. Sampeurkeun. Yuk. Peladi tuh siapa diomongan teh sok pura-pura tengah denge. Terus. Oke. Wah, beres ya, Mang. Beres bos, beres.
Enggak. Ayo nama orang ngelik si Sarkim we jeung si Tumin bising teu bareres. Eta na ngukurna Ke kantor. heeh ke kantor. Ayo. Ayo, nali. Non cek, capek teh cek. Siap, Bos. Oh, kudu siap terus. Oh, siap. Siap. Beupeut ya. Waduh. Siap. Itu mayungan cenah bener. Oh, ayo. Ada orang kontrol kali itu tuh. Nah bener tibang mayungan doang. Ang nepok kabar itu cek. Ayo, payungan. Siap, Bos. Tenang jeung bos mah. Siap. Ulah sieun. Diakeun duit jeung bos tempo. Waduh. Duit lain. Wah, lain eta mah, Bos. Duit. Gimana lain? Payungan. Woi. Jelema malarat. Sing bener dia gawe eta. Mancela mencele di bang jelema teh gablek gawe mancela mencele. Nah bener gawena. Hei bos, maaf bos. Alau Wah haji digaweana teh manca mencrek kitu. Jaba mejus wae deh pan. Ai basuk di luhur di handap haji mah. Alau Kitu haji mah. Ngomong naon saya kecewa sekali si dirinya. Bener ya gawe mah. Iya deh pagawean yo. Ngacluk we karak menang sakieu. Ai jelema balangsak mah ya ngaranna jelema balangsak gawe cenah giat hudang poe keneh. Kitu aja di jelema balangsak mah. Maaf bos. Tuas taneuhna tong dipecatnya. Ya abi sukan mau manggil dahar itu jeung alo. Maaf pisan bos, beribu-ribu maafnya. Ya ge ngeureuy ya bos di jam 3. Tuas taneuhna bos. Hampura we bos. Alau wah haji mah tuas yang teh mah muruput wae moncor wae ti tadi. Mun geus barau ka dieu wah haji tuas Ayu we atuh. Tegas. Sabodo teuing rek dasek henteu. Na penting bener ieu pagawean jeung anggeus. Bila perlu garogotan tataneuh. Tuas pagawean teh di bang jelema balangsak. Ngaranna di bang hirup kuli moal mancela mencele. Duh, paing kalilaan mah jrage. Bener bener payungan. Oh siap. Dipecat. Ayo. Diberem tuh rata mata. Pan lo duit eta. Sugan teh udang hees. Waduh. Ya emang nak kitu jelema balangsak mah. Empo duit berem. Iya. Gawe dua anti isuk mancela mencele buset teuingan. Bang jelema malarat aya pusing-pusing teh jelema malarat da. Jelema malarat kedul eta nu batotak pusing mah kos kieu ya. Buset jelema balangsak mah hudangna poe keneh. Poe keneh geus udang, ngacluk di dieu kuli. Da bener tah. Kuring nek ngilikeun taneuh nu itu tuh 50.000 meter deui bayareun hayeuna ieu. Cek, payungan bener ayo. Ayo siap. Ampun teh aing mah. Dina doang aja jadi balangsak teh. Tempat beak bersih, pusi bos diomelan. Aduh, ampun cenah. Heueuh geuningannya. Ai balangsak teh kuat ripuh. Katincak pisan kuno beunghar teh. Ai teu kieu pan moal dahar. Nil. Sing sabar Nil. Urang aja cuma balangsak ora kudu sabar. Nu penting mah dahar Nil. Alau haji mah sabar muruput wae ti tadi. Da kumaha tuh aing bol aing geus ngempos. Aduh, ya ampun ting si bos. Rek nempo taneuh 5.000 hektar naon cenah teh. Eta kulo bal bating taneuh si bos. Heueuh bos saya bos ah. Mudah-mudahan ya tuh gedeng gajian ya dibayar ku si bos. Aduh. Tah, ieu sameterna ieu takim tah, ieu sameter 10. Ah iya. Heeh, eta mah teh caya gini. Buku kurang hees penting pan. Ah balaksak meureun. Ronda. Keur haca duit yang beda cok cayan matana. Heeh, cuman ieu teh asa dikoneng lobana pan. Bisa itu Kim. Hah? Pos perhatian anyar Kim. Ye, Itu di papayungan. bos pusat ada eta mah. Ini loh. Bos pusat eta. Sikeung nganya. Kuat ngararap lah itu jam tangan aya genep. Oh, pakai jam tangan 3 geuning. Kadieu Buat duit Kim. buat ditongol-tongolkeun di mana eta teh? Di kantong kok buset. Itu bener bosna. Lagu amat sih eta nya bos pusatnya. Itu bosnya lain.
Lain aya teh mah mana pusatna langsung. Bagus ulah kagok kalau tadi omongkeun. Nu kasbon teh. Heeh, 50 juta siap 20 ani 20. Heuh kan tenang orang omongkeun. Ani ulah ngagogotong Mereka meteran oge. Hah? Mereka mau sih. Mal ieu bager geura ge sok kurang olo we heuh. Ngayu ah. Gede gerage. Ieu tuh. Wait, Bos, bos pagawean teh. Beres encan. Mencelek kumaha sih ya nya caritana. Sedak we urusan duit. Kuat sing berebet. Teu kaop bos dek molor ge, tong terang teleponan itu ieu butuh duit. Ai pagawean tibang kieu buset ting kumaha nek beres ieu pagawean. Tibang sing kecawis dirinya pagawean tibang ngagogotong meteran sakitu leutik da digogotong. Baik. Ngomong atuh. Tibang cengar-cengir aya kana duit mah diboro mata-mata. Baik. Beres encan. enggeus bos, biasa pani mangasa heula. Nu blok dinya beres dan nu blok dinya. Pugu geus kabeh. Aya parameter kabehna. Aya 3000 meter. Kim. Hah? Saha ieu? Sarewas-sarewos. Mang tumin nu baturan ieu, sorangan mah sieun. Balangsak. Oh, sarua. Bere cepek. Jelema balangsak bere cepek. Ulah tibang kecewas-kecewis. Ih, Saha ieu babaturan? baturan. Pugu ngan kasbon, Bos. Wing nu dihandap, Bos. Tah, ieu. Kasbon. Kuring itu kurang, Bos. Kuring, Bos. Bener teh ieu gawena. Bener, Bos. Pan Ai, nu di dihandap gawena mah na di warga, arti. Bos. Bos tibang kusban, kasbon pagawean teh bener. Pan berat mah mau meteran teh, Bos eta. Kasbon cenah Bos 20 juta mah. Duit kabeh lain. Oh, Bos beraku. 50. Hah? 50. Oh, duit kabeh lain. Oh, duit kabeh. Biasana campur tai sia. Bara duit. 50 we. Ba 50 juta mah sore ke maing. Kan ieu pagawean cenah bener heulan. Oh, siap. Ieu mah ditambahan deui, Bos. Enggak sakitu heulan, mahi eta ge. Balikeun ka uyah, ilok beak gitu. Balikeun ka uyah tah. Asin lekek mun. Oh, hakan we atuh asin leke ge. Buap-buapkeun. Ulah sok hayang sagala jeung nungguan barang hakan mah, tibang jelema teh gablek mah. Oh, siap, Bos, siap. Hakanan we sa nungtung bisa dihakan mah. Cek. Beresin heulan. Cek. Cek, paliman cek. Ayo siap, Bos. Ya, galak. Buset, Bos. Yang beli Buset. udun. Galak tapi mereknya. Oh, jelema nama. Kitunya Bos busatannya. Bos panganten. Hah? Jamna genep. Oh, bungar pisan. Aduh, anjing paurnya. Mobil lagi genep. Mobil kabeh. Anu katempo doang genep. Enten nu sejen. Nyao. Ya orang gotong deui ieu tuh. Ya, Menang beureun cepet deui. katempo orang ieu teh Sama urangnya. Tah, ieu ngaranna kos kieu plak terong, cek kos kieu ye. Bonteng mah, Bos. Bonteng ngecek aing terong. Oh, siap, Bos. Pada malah. Ngaranna jelema beunghar mah yeuh beda. Ai jelema, dah kos Aceh mah moal didenge. Yeuh, kos bos kieu mah hitut di nu ngariung, cek. Jegur we hitut. Oh, hitut. Hitut biasa. Batur teh nu ngariung teh weh. Kesehatan cenah bos, coba tibang kos Aceh moal tuh disebut ludes. Kitu bedana antara nu beunghar jeung nu melarat. Hitut tage dibedakeun. Hayo. Siap, Bos. Guru. Ayo. Wait. Marana ya untuy-untuyan wae kos Siraru. Hah? Gimana? Ngukur, Bos. Ngukur di lebak. Oh, Bos. Nah bener aing ngukur teh. 10 ngaku 10, 15 ngaku 15. Nya, nah bener. Namun daek kene gawe di kuring, cenah bener. Tibang gogojokan ka tempona teh kana duit mun dibeuki. Hah? Itu ngapa kok mau ieu mah? Duit aya gitu. Isi rek mah nyongol di dinya. Bos. Heeh, siap. Tadi geus diukur tadi, Bos. Geus beres diukurnya. Beres kabeh. Beres. Nah udah mata barorom. Nyao. Eta teh ningali eta teh, Bos euy. Nompo duit mah meni barorom pagawean mah. Yo bener nya henteu. Nah udah tanu tukang. Kikieuan. Babaturan maneh, Bos? Kikieuan. Lalawora. Hayang sapa taleungeun. Kalau duit mata meni barorom aing ngomong meni ngelai-ngelai. Iya. Buat anggut kana kieu mah beuki. Wagawe mah nyo bener nyo henteu ke sore. Pagawean teu si Sarkim, teu ieu nu tiluan. Eueuh nu balaner pijar, eueuh nu aleuy cereug. Geus ku aing teu kabarake mah sore entong digarawe teuing.
Balangsaknya balangsak ya. Ayo cek. Ya, siap bos. Karena itu pegawaian teh muancela mencele karena duit bar aruki pegawaian tuh bareres. Orang disukan datang ke imah dewek. Out. Ayo cek. Mah tuh ya bir, urang ngabiong dipecat kieu mah. Nya kumaha sabisa-bisa meureun anu bisa melak bonteng-bonteng meureun nya paling kakuli deui meureun cerek dagang Nyaw. nek kuli Uli we. tuh bener tuh udah matokna carekan ku bos dikaluarkeun pan teu boga pagawean itu Duda aing. kajon oh Pagawean mah loba. hese pan jeung mahena mah Loba. ya kaditu urang kaditu ya ya gampang deui Oh, Astagfirullahaladzim. Ya. Buset, Pak Haji. Naon sih main banjur-banjur segala? Molor gawe can anggus ge. Tuh nyiram can naon sia. Meni ampun euy kana molor teh. Duh, dengan. Meni gawe teh meni teu kapake ku omongan sakali dua kali. Sana tanyaraan deh Pak Haji dah. Punya KHS-an teh atuh. Pokona tah anggus generasi lamun can anggus mah kabalik. Oh, Heeh. Meni kana molor teh tah caina ala deui ku tah. aduh, astagfirullahaladzim. Buset, eta Haji ku nemen aing. Buset beh. Sebanding ku tiba juga nawa capek eta ngimpi ku kitu-kitu teh. Ih, aing amit-amit eta ngimpi. Dina impian teh beunghar mah beunghar aing teh. Tapi ku galak ka batur jeung ku sombong. Aing amit-amit ah. Bung aing beunghar kitu-kitu teuing mambung aing beunghar ah. Ku sombong-sombong teh nyambung aing kajenting kieu ya ah. Ieu mah rada ngeunaheun ya kieu bari jeung carekan we Haji ge. Beunghar mah aing amit-amit eta mah galak teh bari jeung rembel duit ti dieu ti dieu aing teh. Dina impian teh, tapi ku galak eta hirup. Ku nemen-nemen teuing nya. Amit geus mendingan nyiram ye ngalaca deui ah. Duh, Haji, ampun aing ah. Oh, geus kolot atuh da. Gimana? Dia mah biasa. Jelema balangsak mah yang ngaranna jelema balangsak gawe cenah giat hudang poe keneh. Kitu aja di jelema balangsak mah. Hah? Mancan mencet itu digawe na waji mah. Seksi bos cenah. Mejus wae digawe na ge. Baik. Ngomong atuh. Bang cengar-cengir aja na duit mah diboro mata-mata. Baik. Oh. Ayo terus. Ayo maju. Hah? Aon bos maksudna. Sorry didinya pas boga duit. Mencela pagawean teh. Ulah sorry. Anjir, hantem careham ku dewek. Kumaha bener Can? Ayo terus dari dia. Kadang-kadang seri